Diberi hormat sateacan dipedar naon ari ngaras teh sumangga ayeuna urang kawitan acara ngaras kali siraman persembahan My Sis Wedding. Para sepuh wartawan sadaya, sok sanaos acara ngaras atanapi siraman rupina mah teu aya tumalina sareng kaidah agama namun nanging urang daya lepatna urang nyukruk galur karuhun kapungkur mapai laratan sepuh urang baheula supados kauninga rupina mah ku para nonoman sareng supados teu janten perkarosan dugi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi kunjungan dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta muntasan cai walungan anu DR rupituna kecap ngaras sareng ngaraas teh rupina mah aya tumalina sareng cai nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu rama ku peran kawisan cai janten cocok sareng loyong hiji putra anu bade mitembian ngambah kahirupan anyar ngambah alam rumah tangga sejak edok gempor sumolodo nyuhukeun di hapunten kasepuhna neng lika geulis dina dinten ieu sasatna hidup nuju cicing di hiji basisir nyawang ka tanah lautan ninggal ombak anu sakitu upal-upalan sareng gelombang laut anu sakitu ageuna didinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan ke sareng caroge tangtosna wae eta parahu teu salawasna aya dina kaayeuman tangtosna wae eta parahu teu salawasna aya dina katentreman tapi tangtosna wae eta parahu bakal ngaleh ka katuhu sareng kakenca anu pinuh buru perpagogoda sareng cocoban kupituna urang duakeun urang sadayana ya mudah-mudahan neng lika Nur Alia dina ngayubah tara rumah tanggana sancek anggi jahan sahabadan ke sing teu kacandangku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu ageuna amin ya robbal alamin sing kuring sudah pepejeung di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah kahilapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup ibu hidup anu parantos ngandung hidup di sabulan ngeheran
2 bulan lumenggah, 3 bulan gugulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan musik, 6 bulan malik, 7 bulan kolot, 8 bulan mora, 8 bulan gubrak dalam dunia. Kalawan ditampanan bukannya ahna ibu ramah hidup, sesat getih anu ngalumrah, cai karingan anu ngucur, tapi tetela dengan gelis, tanya ibu ramah hidup daya wadah suarana. Kukituna beral aina gerasungkeun hapunten kanu janten ibu ramah hidup, gerasungkeun pidu anak teu janten ibu ramah hidup, gerawasuh dampal sampean ibu ramah hidup, geus segitan dampal sampean ibu ramah hidup, anu ngandung hartos geura angkat harkat derajatna ibu ramah hidup. Sakali deui simkuring saja pupujuh, di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge, omat geulis, hidup ulah ngahilakeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup. Ramah hidup anu parantos ngayuga hidup, disuksruk didungdung beurang dijadikeun penting, penting dijadikeun beurang keur ngabelaan hidup. Upami daya tangku artos, tos sabaraha juntaeun geulis jelas biaya hidup tina witan lahir deui teu kaena bade nikah. Upami daya tangku meter tos sabaraha metereun jelas awan hidup tina witan lahir deui teu kaena bade nikah. Kukituna sakali deui kral aya nagara sungkeun hapuntenna kanu janten ibu ramah. Neng Lika geulis hidup ulah rek kunjung ka gunung, ulah rek puja ka sagara sabab naon dulu masuk rajan urut sagara sok rajan bedah, tapi hidup kudu kunjungnya ka indung, pujaknya ka bapak sabab naon indung bantu rahayu nya bapak kakang ngadaraja. Anu dicalikan ku hidup eta teh sinjang 7, sinjang ka meumut, ceuk paribasana ge dianggonan salebaran sakali, tapi ari ka putra mah teu aya barang anu kinasihan, estu sadayana dipasikeun. Kitu kanyahna ibu ramah hidup ka hidup tapi tak cantos rugi nama hidup biasa kitu kanu janten ibu ramah hidup. Sinjang anu 7 teh ngagaduhan makna atana paper lambang, anu kahiji manana iman rukun iman aya 6, anu kadua manana Islam rukun Islam aya 5, anu katilu manana Islam bohong iman jeung Islam urang lamun teu berani kaisanan, anu kaopat lambangna ikhlas sagala rupi pada balan kudarsanan ku kaikhlasan, anu kalima lambangna soleh solehah putra putri anu soleh soleh anu ngadoakeun ka ibu ramana. Lambang anu kagenep nyaeta sidiqah, lambang anu katujuh nyaeta muqarabah, muqarabah teh hartosna akromna atawa deuketna antara urang sareng pangeran urang sakitu rupa. Para sepuh miwabal sadayana, sumangga urang sakseni ku urang sadayana, hiji putra, hiji putri anu sajae dok ekor sumolondo nyungkeun dihapunten ka sepuh. Apa ibu ramah? Lika cobi tinggal berapa kali, tinggal berapa di payunan hidup ayah 2 sosok mamah sareng bapak. Mamah ngetos ngakandung 8 sasi wamina dugi kabubrakna magelaran kalapina ramah hidup anu ngayuga hidup. Payu sekalian pantes hidup dina dangat ayeuna sejanyungkeun dihapunten, sejanyungkeun pilu anak, sejanyungkeun restuna teu dijanten ibu kali ramah. Palawan sadayana urang kupingkeun urang sadayana kendalisan teu dijanten urang kali kanggo nyuhungkeun dihapunten, nyuhungkeun pilu anak teu dijanten ibu kali ramah. Pilihan aku
kebahagiaan rumah tangga Abi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa nanti jika menetap anak mama kemudian disebutkan dan disebutkan memasyarakat kemudian doa terus mengambil kembangkan kedua kemudian kembangkan kedua sisa kita warna kalau bagi sadana namanya parantos laku kurang sadana kendalisan tidak jantan kurang kali kamu juga dihampunkan juga berdoa tidak jantan ibu ramana ayo orang sakseni kurang sadana hiji putra hiji putri ada sejak edok jempor patarema panangan sarang ibu ramana kamu juga berdoa juga sudah sampai tak apa magelangan terus sambil salawat di namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mama hapunten lika mama tugas kandung salapan satu kabina dubika budrana pagelaran kalamnya di air kebeberan kita tampil sampai di kaki lari abdi oleh-olehnya sambil mama sendiri doa abdi sejak nambah kehidupan rumah tangga mungkin doa anak tidak siap kalau di peluk mamahna kalau di peluk mamahna so hewan gede karena kecil mama juga dihapus dan juga didoakan di mama so hewan gede karena kecil mama nah gitu so hewan gede juga dihapus dan juga didoakan di mama peluk kiri kanan yang nikah mamahna peluk kiri kanan nah gitu so tahan. Oh, saya disut kening neng likan aku mamahna, kening neng likan aku mamahna tahan, kening disut. Nah, sip. Saya canak sampai mamah. Ayeuna wasu sampai mamahna kawis babakti, kanu janten mamah sok. Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat buanana deh surga yang kita dapat sampai anak dijab dan ibu sumber berwana sumber restuna sumber karibana tu dijantan mama tu dijantan ibu terus dilapan terus disekitar anu manu hartos gerak sekitar keluarga gerak angkat harkat derajatna di dan keluarga terus enak sumujud karena sampai suku mamahna pegangina sambil doakan ke mamahna so doakan ke mamahna jodoh gelis anak mama tahun hidup dirorong di api dijadi kita gelejeng di nama-nama ayana hidup senduk waktu nanti gampang sana anak ibu bisa menjadi mama sinar bapak harapan mama naik suka dari kebebasan diri
gerak pecan, gerak payunan rumah tangga hidup. Sok dipeluk deui, digabung deui mamana dipeluk deui. Nah, Mama pasti tidak bisa terhidup. sok ayeuna mayunan ka ramah hidup, sami sugeng pidana sugeng ka hidup ka ramah hidup. Nah, sambil salawat tetap dina mana nalika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak hapunten lika berlika bapak teh ibarat bentang diteguh dengan nyebarkeun ka dodo salika diwarulika sejak nambah kehidupan rumah tangga mungkin doana anu ditenda siang kalihungina sok dipeluk bapana sami kaluhur. Nah, araos gede kana sambil bapak nyungkeun dihapunten nyungkeun doana ti bapak. Sok araos gede kana sambil bapak ramah hidup sok sugeng hapunten sugeng pidana teh kana ceupna nyungkeun deui. Sok ayeuna disun deui keningna ku ramana ku Pak Haji disun keningna deui kening teh tahan. Iya sih. Sok ayeuna canak sampeana mau diwasuh. Sok ayeuna diwasuh sok. Sok biasa saur paripos nama bulu hidup nyawa set ngaler set gitu sampean ieu pisan anu bebela ka hidup. Terus ayeuna begitu ayeuna dewasa di kaina bari nikah. Tetap sambil salawat di mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sugeng pibana sugeng restuna ti Bapak. Sok dilapan deui, sok dilapan. Sekitar mengandung hartos gerak sekitar keluarga gerak angkat harkat derajat derajat keluarga. Tos sok ayeuna sungguh jadi ini kan sampean Rama tawis babakti sampeyan teh Bapak beramana tah gitu sok. Tubuh gelis anak bapak bagja keman bapak mah hidup mustoga tekan anu suci ekoning dina laki-laki hidup doaan kudu mancing asih ibahan babagan rasa jantika rumah ternak di babati dapat dibutuhkan segala rasa pisan beral anaki gerak mencar gerak payunan rumah tangga hidup di peluk dia nama katana melukna ka mama sareng ka bapak melukna ka katana atau di kali dia atau nih video kali dia apa ini dia dari sokaina sokan ampun dan sokan pidana karena kaheula sok dipeluk neng anak dipeluk anak neng sok nyugun pidana nyugun harus dengan cepil nyugun hapunten nyugun pidana dan kedangku berkawas dengan resmo bahas sok kata mana ke dia hapunten dipeluk dari mana? Terus karakat gaya dinya rakana puji. Ayo nama kawargi-wargi kau ulah kapaman kabibi mangga tepangan kapal ini tuh. Neng ada kapal ini tuh. Ada ke? tanpa kejam pilihan tanpa cinta niswarna So, kena nyugun pidana kawargi-wargi kau ulah kapaman kali-kali dia so. Dipeluk buana nah gitu.
pidoana sami ka sadayana. tukusan Karaos pagakeun asih Terus masih aya keneh, Bu. Masih kena deui. kantos nyanyiin kuring kasih sukan bisa. Aya kadeh daya. Kali dia sok tah. Nah, mohon sok. Ka ibu-ibu bios ka ibu-ibu pangaosan jadi payun kan gol lah sok. Nah, sok nyukeun pidoana sami ka ibu-ibu pangaosan sami. Ka ibu-ibu pangaosan. Sok neng terus kan itu neng nah. Neng likana kadinya tah kitu sok. Pada sadayana sok atuh wios pada sadayana udah sok moal. Terus masih keneh. Ibu-ibu kan saling dewe. Atos mah. Pame paratos kalinya dia neng di kanan di dia. Kalau bisa dana rupi nama-nama calon panganten juga diampun dan nyongkon piwana dan Ibu Ramana ayo nama mumpung aya keneh atoni nya ka Ibu Rama sang nyongkon dan nyongkon piwana sok ka mama heula ngawitan dan ka bapa teh mana sami ka dieu lah so sami nyongkon ampun dan nyongkon piwana
pidana sabi di mantu ka mertua ka bapak moco. Kalau lagi sedena alhamdulillah rupi nama acara ngaras namanya parantos kalaksanakeun atuh ke rupi nama sabadana calon panganten neng lika digentos raksukan tuh raksukan siraman rupi nama bade teraskeun kana acara salajengna nyaeta acara siraman. Dina waktosna acara siraman banten tadi parantos diuningakeun ka ibu-ibu majelis taklim disarengan ku selawat ti ibu-ibu majelis taklim. Saterasna anu bade ngiring adedel doa kumangrumpikeun acara siraman atanapi anu bade ngiring nyiramankeun ka calon panganten sajabina ti ibu ramana teh diteraskeun ka wawana painten sareng ka pamananya mohon anu kahiji ka Padadang teras ka Pauhan teras ka Payadi teras ka Rakana teh Atoni sareng teh Ima teras Maapong Wapong teras Biis teh Tia Ma Alis sareng anu sanesna painten bilih aya nu teu kasebat bios ke langsung tiasa langsung dina acara siraman. Sakitu rupi nama anu bade sok ayeuna mah urang dipotong heula neng berdiri sareng rakana limaan oke teh bae sekarangnya nama biru badinya Salam